Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi darul amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u asyara fi fadilatil faridah. Bab anu ka-14 tentang keutamaan kewajiban faridah. Tentang keutamaan ibadah fardu. Bab ke-14 tentang keutamaan ibadah fardu. Min sholatin wa ma'aha, termasuk oge salat di jerona kitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Bunyal islamu, bunya binana bina maf'ul dina sarahna. Aya usisal islamu. Bunya ditegakkeun atau dibangun. Naon al islamu Islam ala khamsin ala khamsin netepan 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadati anu kahiji na teh tinu 5 nya. Anu kahiji teh nyaeta ngucapkeun 2 kali syahadat teh kitu nya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadati bersaksi an la ilaha yen teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng sanyana kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta rasulna Allah. Bijarri syahadatin macana dijaerkeun wa ma ba'daha jeung anu satarasna alal badal sebagai badal min khamsin, sebagai badal tina khamsin kan dijaerkeun jadi macana syahadahna ge dijaerkeun syahadati. Didinya waya jujur raf'u menang oge urang macana diropakeun ala hadfil khabar. Ku dibuang khabarna wa taqdiru minha syahadah. Aw ala hadfil mubtada wa taqdiru ahaduha. Atau dibuang teh mubtadana lamun diayakeun ma ahaduha itu ahaduha syahadatu gitu. Dijieun khabar artinya naon dia. Mana tadi? Wa iqamis sholati sareng ngalaksanakeun salat al mudawamati alaiha ngadawamkeun kana salat. Wa ita zakati sareng ngaluarkeun zakat iha ahlaha masihkeun zakat ka ahlina. Ahlina teh berarti ka mustahikna. Wa hajjil baiti sareng ngalaksanakeun ibadah haji wa saumi ramadhana sareng saum Ramadan. Ya, 5 pondasi 5 asas anu ngabangun kana Islam. Kahiji nyaeta syahadat, kadua salat, katilu zakat, kaopat naik haji, kalima puasa Ramadan. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Ibnu Umar bin Al-Khattab
wa fi riwayatin lil Muslim sareng dina riwayat ti Imam Muslim an Ibnu Umar bin Al-Khattab wa fi riwayatin lil Muslim an Ibnu Umar taqdimus shaum alal hajj dina riwayat anu ti Imam Muslimah mayunkeun saum. Nah itu tadi mah haji heulanya wa hajil bait wa saumi Ramadan. Dina riwayat anu sanes mah macana teh wa saumi Ramadan heula wa saumi Ramadan wa hajil bait. Anta pada sallallahu alaihi wasallam ngayunkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadataini kana dua kalimat syahadat li annaha aslul amri pokokna urusan teh aya dina kalimat syahadat kulluhu sadayana nya dalam teu didadasaran teu dimimitian ku dua kalimat syahadat mah sia-sia segala bentuk arkannya arkan sejenna afal urang kan lamun urang dina hadis anu sama dina fadilah iman kan kitu nya al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan kan itu qaulun bil lisan teh ngucapkeun dua kalimat syahadat tina iman kitu nya iman tina tasdik heula terus kadinya urang diucapkeun aku dua kalimat syahadat terus ka itu teh diamalkeun teh rukun-rukunna nya teh kana rukun Islam gitu ya. Jadi paling dasar dina teh syahadat gitu. Nganu ngadadasaran kana sagala bentuk amal ibadah urang mun hayang ditarima ku Allah nya kudu syahadat heula. Jamaah anu teu syahadat heula mah sakumaha solehna oge teu diitung kahadeanana. Jamaah kafir soleh ngaleuwih hanti bapak soleh misalkan anggar mal diitung kasolehanna geus hasanah teh. Tetap mal dihitung damehna untuk mengucapkan dua kalimat syahadat heula. Summa salat tos kitu teh kana salat di anaha imaduddin aya salat teh mangrupakeun tihangna agama. Bahkan di dieu wa yaqtulu tarikahan sareng meunang dibunuh jalma nu secara sengaja ninggalkeun kana salatna bidor bi unukihi ku cara di tek pundukna dipenggal leherna alal madhab menurut sebagian madhab masih gitu kan menang dibunuh jamaah anu teu daek ngalaksanakeun salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hijju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisabin. Hadis anu berikutna sallu kudu ngalaksanakeun salat aranjeun khamsakum kanu 5 aya sholawatikum al khamsi kana salat fardu anu 5 laksanakeun salat fardu anu 5 wa zakku amwalikum sareng berzakat tina harta-harta araranjeun wasumu sareng paruasa aranjeun syahrakum ay ramadana ngalaksanakeun puasa Ramadan ayat tadinya ayat kama rawa an Akrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rajabun syahrullah ari bulan Rajab teh eta bulan Allah wa Sya'ban syahri sareng ari bulan Sya'ban teh eta bulan kuring sakanya Nabi wa Ramadan syahru ummati sareng ari Ramadan teh eta bulanna umat kuring. Wa hajju sareng kudu ngalaksanakeun ibadah haji baita rabbikum ka baitullah sunna baita rabbikum ay al ka'bah al musyrifahnya Ka'bah anu mulia. Lamun urang ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ngaluarkeun zakat tina harta-harta aranjeun ngalaksanakeun ibadah puasa ngalaksanakeun haji tadkhulu
maka bakal asup aranjeun jannata rabbikum kana surgana pangeran aranjeun bigoiri hisabin tanpa dihisab. Aya bigoiri munaqasatin tanpa disidang heula itu. Tadkhulu wa qauluhu tadkhulu jawabul amr. Tadkhulu eta teh sebagai jawab tina amar anu samana sallu zaku sumu eta segatna segat amar sadaya. Jawabna tadkhulu maka bakal asup ka dina jawabna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalatu imaduddin. As-shalatu ada salat imaduddin eta tihangna agama. Ay asluhu wa as-suhu asalna nya atau asasna tina agama salat teh. Paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Paman aqamaha maka sing sajalma aqamaha anu ngedegkeun kana salat faqad aqamaddin maka nyata parantos ngedegkeun kana agama. Wa man tarakaha sareng sing sajalma anu ninggalkeun kana salat faqad hadamaddin maka nyata parantos ngahancurkeun kana agama atawa ngarubuhkeun kana agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al mar'atu idza shallat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Al mar'atu ari hiji awewe idza sholat di mana-mana sholat khamsaha kanu 5 ay al maktubatil khamsa di mana-mana awewe ngalaksanakeun kana sholat fardu anu 5 wa zakat semala sareng ngaluarkeun zakat tina hartana hakna kana imro'ah kana mar'ah wa shamat syahroha sareng puasa syahroha dina bulan Ramadan itu mar'ah ayat Ramadan ghaira ayyamil haid wan nifas in kana salian tina poe-poe keur haid jeung nifas meunang ari keur haid jeung nifas mah itu penting di luar eta manehna ngalaksanakeun puasa Ramadan wa hajjat baita rabbiha sareng ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Aya tambahna jeung imro'ah mah jeung awewe mah wa ata'at ba'laha lamun aweuna geus rumah tangga nya wa ata'at sareng taat ba'laha ka carogena itu mar'ah aya fi ghairi maksiatin taat ka carogena ge salila henteu dina kamaksiatan aya ieu mah jadi aya pengecualianana lamun misalkeun suamina ngajakan anak kana maksiat mah ulah kitu nya suami ngajakan kitu ke bulan Ramadan teu meunang eta melanggar syariat ulah aya anu ieu kan anu ngomong sia kitu anu saat di mana teh menang informasi eta teh aya anu nyebutkeun kerja teh bahwa cenah ge bersenggama di bulan Ramadan suami istri itu enggak apa-apa belenggu enggak apa-apa naon Al-Qur'an ge istilah aya teu meunang walaupun halal kitu ke bulan puasa mah teu meunang ti beurang mah kitu nya bersenggama walaupun suami istri
ibadah teh lamun ti peuting gitu nya ke bulan puasa mah teh naon ti peuting nama uhilla lakum lailatas siyami arrafasu dihalalkeun ti peuting mah bersenggama teh itu ari ti barang mah teu meunang dina keur ngaji nu eta kan dibahasnya dina Syu'abul Iman tentang kafarat kafaratan anu tah memaksa segala kitu eta kan maksiat berarti nya maksiat teu taat ka Gusti Allah wa ahsanat farjaha sareng ngajaga kana farjina itu mar'ah ngajaga min wat'i ghairi haliliha tina diwati kuno salian anu halal ngajagalah kana farjina teu sagala diasupkeun lah diasupkeun nya kuncina we itu nya geus puguh kuncina eta mah anu lain kuncina ulah paksakeun diasupkeun kalah karusak engkena dah lamun misalkan awewe bisa siga kitunya salat 5 waktu dijaga zakat ditunaikeun puasa oge dilaksanakeun kecuali dina kaayaan keur haid jeung nifas ngalaksanakeun ibadah haji oge lantaran misalkan geus kawasa kacarogena oge taat terus farjina oge dijaga maka tadkhulu jannata rabbiha tadkhulu maka bakal asup itu mar'ah jannata rabbiha kana sawargana pangeran itu mar'ah bahkan keistimewaanana diri aya tambahna min ayyibabin saat ekti panto mana wae hayangna itunya min ayyibabin saat teh pek ekti panto tinu panto nu mana wae kitu asup ka surgana loba panto-panto sawarga teh itu milih sok we ekti belah mana wae pantona itu wa adapa sallallahu alaihi wasallam aidopatkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ataz zauji ila mabanil Islam kataatanana kasalaki kana mabanil Islam kana naon mabanil Islam teh nya kana ieu teh kana pondasina Islam isyaratun ila annahu atimatun nuduhkeun bahwa hal eta teh hal anu adimah anu agung anu kudu urang dipupustikeun gitu kan dia tambahna teh itunya tadi istri mah tambahan ku atau atsba'lah teh dituluykeun ka dieu wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in alamun ay liwaun pikeun setiap sesuatu teh alamun ari panji atawa bendera liwa teh bendera panji ari panji teh simbol kan lamun keur perang mau mawa bendera panji Islam gitu eta kan simbolna itunya lamun panji eta geus beunang ku musuh berarti nandakeun eleh gitu eta nu nyekel panji eta mah bebeakan sakumaha bae carana panji eta ulah karebut ku musuh gitu sabab eta simbolna simbol kena di dinya lamun beunang berarti eleh tadina segala sesuatu ge bakal aya simbol-simbolna itunya simbol-simbolna termasuk dina alamul iman simbolna keimanan teh as-sholatu eta salat jamaah anu iman simbolna ku salat cirina teh lamun anu iman teh salat berarti teh boga ciri Maqala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fis sholati ittaqullaha fis sholati ittaqullaha fis sholati ittaqu kudu sarieun anjeun Allah ka Allah fis sholati dina ngalaksanakeun salat diulanginya 3 kali sarua bae aya bi ta'limi arkaniha maksudna urang kudu hati-hati dina ngalaksanakeun salat teh nyata urang kudu diajar mempelajari kana rukun-rukunna salat wa surutiha sareng surut-surut syarat-syarat lah surut-surut kayak itu kena sirit-sirit mungkin atuh karena syaratna salat rukun salat syarat salat hayatna salat abadna salat gitu
sareng anu aya kaitanana jeung salat wal ityani biha fi auqatiha ngalaksanakeun salatna oge dina waktuna. Naon tah takrir jam'ati sareng ngurang-ngurang ngulang-ulang salasan kana 3 kali lima ditakidi untuk nambahkeun kekuatan. Maksudna naon sih arana teh jadi jang nekenkeun mun urang mah kumaha mupustikeun lah cek bahasa orang mupustikeun ka hade peupeujeuh gitu lah urang peupeujeuh gitu. Jang anu geus rajin salat peupeujeuh gitu nya. Pelajari oge kana rukun-rukunna, kana syarat-syaratna, kana sunat hayatna, kana abadna gitu. Naon we anu pakait jeung masalah salat urang kudu dipelajari maka apal kana ilmuna gitu. Maksudna kadinya. Ittaqullaha fi mamalakat aimanukum min adamiyin wa hayawanin muhtaramin. Ittaqullaha kudu takwa atau kudu sieun anjeun Allah ka Allah pima tina perkara malakat anu dipimilik non imanukum awak aranjeun. Min adamiyin tegas ti bangsa Adam. Lamun bangsa Adam berarti budak ke zaman baheula mah kitu nya hamba sahaya urang atawa tina hayawan sasatuan anu dipimilik ku urang hayawan ge hayawanin muhtaram. Hayawan anu dimuliakeun. Ittaqullaha fid dha'ifaini. Ittaqu kudu sieun anjeun Allah ka Allah fid dha'ifaini. Dina dua non hiji sugan diilopatkeun fi dha'ifainil mar'ati dina dua kalemahan awewe. Awewe anu lemah maksudna mah dua awewe anu lemah al armalati nyaeta anu janda awewe janda wasobil yatimi sareng budak yatim ai asogir alladzi la abalahu zakaron kana au unsa budak leutik anu teu gaduh bapa baik itu budakna terek lalaki atau budak awewe eta kudu ku urang dipelihara siga kana naon dipelihara kudu ku urang dipupusikeun dijaga gitu. Kudu diperhatikeun lah termasuk ka janda-janda gitu janda anak yatim kudu ku urang diperhatikeun sih seuri mun mana ngabayangkeun janda nu bahenol ke namanya janda nu geus karolot nu geus teu bisa neangan nafkah deui gitu geus aya nu nafkahan tah kudu diperhatikeun kurang disanteunin gitu. Oh emang daftar janda nu garadis janda gadis janda nu ngarorake nu kira-kira produktif kene eta nu kira-kira bisa usaha kene tendeh heula teanganna janda tua gitu. Jadi di MZ kan gitu nya. Masih banyak janda-janda tua kan gitu itu kan janda tua anu sakilana eta janda teh aya anu nanggung kahirupanana kan kitu kudu kurang diperhatikeun termasuk anu lemah kudu kurang diperhatikeun sebagai sesama ieu dikhawatirkeun bisi aya anu ngamanfaatkeun situasi eta khawatirna kumaha asup we misionaris kadinya sok bade dijamin kahirupanana itu asal pindah agama eta tadi dikhawatirkeun termasuk budak yatim teu aya anu nguruskeun anak termasuk ku dulur-dulurna ku tetangga-tetanggana teu diperhatikeun gitu terlantar dikhawatirkeunna siga kitu maka kudu urang diperhatikeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shollu kama raaitumuni usolli. Solu kudu salat aranjeun kama seperti salat makna kana salat. Sakana perkara seperti perkara ra'aitumuni nu ningali aranjeun ni ka kuring.
kudu sarolat anjeun sakumaha anjeun ningali salatna kuring lah gitu. Jadi dina ngalaksanakeun salat teh sakumaha anu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi. Kama raaitumuni usolli salat kuring. Saur Kanjeng Nabi teh. Jadi orang teu bisa ngamodifikasi salat gitu. Sakumaha urang pinterna kana ilmu agama teu meunang ngamodifikasi salat. Modifikasi teh rukuna kurang tambahan hiji sebenarnya. Ulah. Oh saya ikuti Nabi siga kitu nya siga kitu. Walaupun ieu teh multitafsir oge dina ra'aitumu teh gitunya. Akhirna kumaha dina prak-prakanana dina gerakan-gerakan salat kan henteu hiji gerakan-gerakan salat teh gitunya. Barareda beda. Termasuk dina misalkeun ti awal di mimiti awalna. Dina takbiratul ihram pas nyimpen leungeun kan beda-beda. Aya nu disimpen dina dada. Aya anu rada handap, aya anu rada pinggir, aya anu teu disimpen pisan dina dada gitu digepaikeun siga kieu. Eta sadayana oge berdasarkan aya dasarna itu. Berdasarkan. Nuhun we anu nyekel ieu dina hulu mah teu aya. Paling tadi dina rokul yaden gitu nya, dina rokul ari ngangkat panangan mah eta kan hukumna sunnahnya. Sunnah kali. Anu rukun mah takbiratul ihramna. Takbiratul ihram teh nu kumaha berarti? Maca takbirna nya Allahu Akbarna. Jadi ngangkat leungeun mah eta termasuk anu disunatkeun. Tadi ngangkat leungeun ge kan eta beda-beda deui gitu kan nya anu ngangkat leungeun teh. Aya nu rada luhur, aya nu sapas tak gitu nya. Kan nu sahandapeun mah sajajar bujal mah teu aya. Misalkan Allah pun sajajar jeung beuteung teh aya. Paling minimal teh sajajar tak paling minimal teh aya nu ieu teh sajajar tak dengan pandangan. Eta berdasarkan anu ditinggali ti Kanjeng Nabi. Ini bisa beda-beda kitu nya bisa. Kan ieu teh mun di mah kan dina hadis sahabat nu ngariwayatkeun nya, cek si anu. Bisa we pas nu berjamaah si ieu nu ningalina si ieu bae kitu nya. Pas Nabi emang siga kitu gerakan salatna. Kerjeng anu sejen mah Nabi gerakanna siga kieu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Man taraka sing sajalma anu ninggalkeun as-sholata kana salat muta'ammidan, ninggalkeun teh muta'ammidan bari disengaja. Faqad kafara. Maka nyata tos kufur. Jiharon kalawan nyata. Naon tah aya istaujaba ukubata istaujaba wajib ukubatu ngaganjarna nyenyik min kufrin tina kakupuranana qalibin an yakfura bi fa inna tarkaha jahidan liwujubiha kafaro hakikatan ninggalkeunana teh tah nyata sebagai kakupuran anu hakiki anu nyata anu hak kakupuran anu jelas. Rawahu Tabrani an Anas wa isnaduhu hasan. Sanadna hasan. Berarti lang hasan sahandapeun tina sahih nya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sholatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Majtunibat al-kabairu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadati salasati ayamin as-shalawatul khamsu ari salat anu 5 waktu kafaratun eta ngafaratan nyifaratan 5 bikin perkara bainahunna di antara as-shalawatul khamsu di antara salat anu 5 waktu
ngafaratan kana dosana itu. Majtunibat ma perkara ujtunibat anu dijauhan. Ujtunibat al kabairu naon al kabairu dosa-dosa anu gede. Jadi ngafaratan teh ngafaratan karena dosa-dosa anu laleutik gitu di antara salat tina salat tohor ka salat asar, asar ka salat maghrib, maghrib ka salat isya, isya ka salat subuh, subuh ka salat lohor. Tadi antara eta teh salat teh kafaratan ku salat anu 5 waktu eta. Wal jum'atu ila jum'ah gitu di salat Jumat di antara salat Jumat deui. Di Jumat ka Jumat. Nah, si Jumat ka Jumat teh kafaratun lima bainahuma, ngafaratan dosa di antara Jumat ka Jumat. Wa ziyadati salasati ayamin sareng ditambahan itunya, ditambahan ku 3 poe. Jumat ka Jumat ditambah 3 poe berarti 10 poe total namanya di kafaratan. Rawahu Abu Nuaim an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a sing sajalma anu ngumpulkeun ngajama baina sholataini di antara 2 salat min ghairi udrin tanpa aya udur teh teh kasafarin wa matorin termasuk udurnya safar perjalanan tawa motor aya hujan gede mata ngamadaratkeun eta termasuk udur salat. Faqad ata maka nyata tos ngadatangan baban kana hiji panto min abwabil kabairi tina pirang-pirang panto dosa gede. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim an Ibnu Abbas. Maksudnya jalma anu ngajama tanpa aya alasan secara syara gitu, secara syar'i eta sarua jeung jalma teh rek ngadeukeutan kana dosa gede itu sudah mendekati karena hiji panto di antara panto-panto dosa gede. Teu pugu-pugu urang salat geus engke salat mah. Hijikeun cenah lohor jeung asar satu. Komo ngahijikeun teh asar jeung magrib. Oh dasar dina jama ge asar kana magrib. Atau sering nama subuh karena duha subuh dijikeun karena duha jadi subha ada eta ciri. Al-babul khamis asyara bab anu ka 15 fi fadilatis sunani dina fadilahna pasunatan salat sunat ae nawafil salati tegasna dina salat nafilah salat sunah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla fil yaumi wal lailati isnata asyrata rakaatan tatawuan banallahu baitan fil jannah. Man sahajama sholat anu ngalaksanakeun sholat fil yaumi wal lailati dina sapoe sapeuting jalma anu ngalaksanakeun sholat sapoe sapeuting teh isnata asyarata rakaatan kana 12 rakaat tatawuan
naonana tatawuan teh salat sunat sing saja anu ngalaksanakeun salat sunat dina sapoe sapeting kana 12 rakaat bana maka ngabangun sa Allahu Allah baitan kana rompok fil jannati di surga. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ummi Habibah. Dia tulikin setinggal Habibah qala Ibnu Hajar Al Asqalani fi Bulughil Maram, nyarios Ibnu Hajar Al Asqalani dina kitab Bulughul Maram mah wal Tirmidzi sareng tina riwayat Imam Tirmidzi nahwihi anu sarupa zada arba'an nambahanna teh tina hadis ieu teh ditambahan zada wa zada sareng nambahan arba'an kana 4 rakaat qabla duhri samame duhur wa rakaataini ba'daha sareng 2 rakaat ba'daha ba'da duhur wa rakaataini ba'dal maghribi sareng 2 rakaat sabada maghrib wa rakaataini ba'dal isya'i sareng 2 rakaat sabada isya wa rakaataini qabla sholatil fajri sareng pat canak pada suku meong sareng 2 rakaat sameme salat fajar intaha sampai kadinya cukup sampai kadinya. Lamun dihitung sabaraha rakaat cing eta? Arba'an qabla duhri. 4. Rakaataini ba'da duhri. Benar. Rakaataini ba'dal maghrib. 8. Rakaataini ba'dal isya. 10. Rakaataini qabla sholatil fajri. 12 gitu. Jadi 12 rakaat teh dirincina kadinya menurut Ibnu Hajar Al Asqalani dina kitab Bulughul Maram masih kayak gitu dirincina teh di luhur mah secara global sampai satu tinggal dengan salat sunat teh 12 rakaat teh dirincina teh kadinya berarti karena salat naon gitu karena salat sunat rawatib gitu nya nu 12 teh nah di dia berarti nu ieu teh sama melorna 4 santosna 2 sameme berarti rakaat ini ba'daha rakaat ini ba'da maghrib 2 rakaat santos maghrib sampai asar terasuk di dieu nya rakaat ini ba'da isya rakaat ini qabla salat sarua aya berarti totalna aya 12 rakaat cing teruskeun setik di tanu ieu nah faqala al-Azizi nyarios al-Azizi walam yubayyin fi hadhihi riwayah sareng henteu dijelaskeun dina ieu riwayat al-adad al-madhkur kana adad kana bilangan anu disebutkeun teh waqad bayyanahu an-Nasa'i sareng parantos ngajelaskeun kanu tadinya An-Nasa'i Imam Nasa'i an Ummi Habibah faqala arba'u raka'atin qabla duhri saruanya 4 rakaat sama duhur wa rakaataini ba'dahu sareng 2 rakaat sabada duhur wa rakaataini qoblal asri ieu tambahna wa rakaataini qoblal asri 2 rakaat sameme asar wa rakaataini ba'dal maghrib sareng 2 rakaat sabada maghrib wa rakaataini qobla sholatil isya sareng 2 rakaat sameme isya berarti bedana jeung tadi mah teu aya asar qobla asarna 2 kali aya di nu kadua mah aya sameme asar ngan teu aya sameme fajar ieu mah gitu jumlahna berarti anggar kan 12 kan ya 12 rakaat wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajri rakaataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an wa arba'a qoblal asri dakhalal jannah sing sajama anu ngalaksanakeun salat qoblal fajri sameme fajar berarti salat sunah anu meme subuhnya salat fajar rakaataini kana 2 rakaat wa qabla dhuhri arba'an sareng sameme duhurna 4 rakaat wa ba'daha arba'an sareng sabada duhurna 4 rakaat
wa arba'an qoblal asri sareng 4 rakaat samemeh asar dakhalal jannah maka asup kana surga. Berarti lamun ti dieu mah salat anu rawatibna teh lohor samemeh jeung santosna 4 berarti jadi sadayana sabaraha 4 jeung 4 8 ditambah ku samemeh asar 2 10 jeung samemeh fajar 12 keneh nya 12 keneh. Bedana di mana deui ya? Dina tos magrib teh aya nya. Tos magrib jeung memeh isya teh aya. Memeh jeung pas isya. Ma'as sabiqaini fil khabar tegasna sarta anu parantos kalangkung dina hiji khobar raqatal fajri ari 2 rakaat fajar khairun minad dunya eta leuwih hade tibatan dunya wa ma fiha jeung sesuatu nu aya di dunya. Jadi maksudna salat 2 rakaat salat fajar teh eta leuwih hade tibatan dunya jeung sadaya eusina gitu kan salat fajar. Rawahu Muslim. Panjang geuningan Salah segitu we tambahna heula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismaila. Sing sajalma anu ngalaksanakeun salat samemeh duhur arba'an kana 4 rakaat kana maka bukti maksudna ieu aya sawabudalika ganjaran tina ngalaksanakeun salat 4 rakaat samemeh duhur teh ganjaranana ka'adli raqabatin eta saderajat saperti ngamerdekakeun budak kitu nya ngamerdekakeun budak min bani Ismaila di keturunan Nabi Ismail. Rawahu at-Tabrani an rajuli sahabi ansori di seseorang sahabat Ansor. Seseorang rajul berarti rajul umum bukan sahabat tidak ketahui nama ieu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rakaataini aya bi ayyi sholatin kanat eta mah 2 rakaat nama rek salat naon wae kitu nya. Salatna ieu mah 2 rakaat dan penting ngalaksanakeun 2 rakaat fi khalain dina tempat anu sepi aya fi mahallin khalin milal adamiyyin pokona mah anu kosong sepi teu aya jalmi anu sejen itu bihaitsu la yarahu illallahu wa malaikatu kusakira-kira henteu aya anu ningalieun la yara teu aya nu ningali ka itu man sholat rakaaten illallahu angin Gusti Allah wal malaikatu sareng malaikat. Tah sing saja anu ngalaksanakeun 2 rakaat di tempat anu sepi nu sakirana teu aya nu ningalieun kitu ka urang keur ngalaksanakeun salat maka kutiba lahu bara'atun minan nar. Kutiba maka dituliskeun atawa ditetepkeun lahu pikeun itu man shalla rakaataini fi khalain bara'atun minan nar. Bara'atun terbebas atau terhindar minan nar tina api neraka.
Rawahu Ibnu Asakir an Jabir, diriwayatkeun di Ibnu Asakir di sahabat Jabir, wa dzalika hal eta teh yahtamilu annallaha ta'ala jangan Allah ta'ala teh bisabab bidzalika ku sabab ngalaksanakeun 2 rakaat anu susulumputan teh itu yuwafiqahul litaubati eta masihan taufik pikeun ngalaksanakeun tobat aw ya'fu anhu atawa ngahampura Gusti Allah wa yardo khosma'ahu sareng ridho kana ngajaga na kaituman pala tamassuhu annaru maka moal ngeunaan gitu, moal kakeunaan itu jama annaru ku api neraka. Afada dalika al azizi sakumaha anu difaedahan ku al azizi ngapana Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusolli fi baitin mudlimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat salahul jannatu bila hisabin. Ma min abdin tepati-pati ti hiji hamba yusolli anu salat itu abdun fi baitin dirompok mudlimin anu poek. Iya makna nama hampir sarua jeung tadi itu makna nama fi khalain tadi. Poek di dinya teh maksudna nyalain poek kan. Bi ruku'in tamin kalawan ruku anu sampurna wa sujudin tamin sareng sujudna oge anu sampurna. Ya kan kadang orang lamun salat dirompok mah teu aya batur mah salat teh sok padu bae gitu nya. Ieu mah salatna nya an alus gitu mesti eueuh batur ge gitu salatna disampurnakeun. Bahkan leuwih alus tibatan keur aya jama gitu. Nah, lamun misalkan jama eta ngalaksanakeun salatna siga kitu mana tadi teh? Illa wajabat angin wajib aya sabatas angin ditetapkeun. Angin netepkeun lahu pikeun itu abdun naon al jannatu surga. Bifadlihi ta'ala kalawan karunia ti Gusti Allah ta'ala. Karunia ti Allah ta'ala pikeun jalma anu ngalaksanakeun salat dirompokna. Aya salat dirompok teh kade ya. Salatna salat sunnah ya keur dibahas teh nya. Kurang dibahas teh kan fi fadilati sunani nu dibahas teh. Aya salat fardu mah tong di pikiran ieu fardu mah da kudu dilaksanakeun di tajuknya di masjid. Daya ikhtilaf deui dina masalah salat fardu nu utamana kudu di masjid berjamaah. Ieu dina hal masalah salat sunat. Illa wajabat salahu al jannatu bila hisabin. Karena surga nate bila hisabin tanpa dihisab. Munaqasatin fi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahun nasu faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wa dhalalati. Sing sajalma anu ngalaksanakeun salat arba'a raka'atin kana 4 rakaat bihaitsu fi maudiin gitu nya. Kusakira-kira di hiji tempat la tarahu anu henteu ningali hu ka itu man saha annasu jalma tadi kene sama na ieu nama faqad bari'a maka nyata parantos terhindar atau nya terhindar minan nifaqi tina kamunafikan di golongan zaman munafik aya nifaqil i'tiqadi maksudna nifaqna nifaq i'tiqad nifaq patekadan wal kufri sareng kakufuran wal bin'ati sareng bin'ah wa dolalah sareng dolalah sesat dolalah teh pikeun jalma anu ngalaksanakeun 4 rakaat salat sunat 4 rakaat di tempat anu tersembunyi. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-asri arba'an sing jalma anu ngalaksanakeun salat sunat qabla al-asri sameme asar arba'an kana 4 rakaat harramahullahu 'alan nari. Harrama maka ngaharamkeun
hu ka itu man sholla qabla asri arba'an sa Allahu Allah alan nari kana neraka. Ae kafarallahu anhu ngelebur sa Allah anhu ka itu man bidzalika ku itu salat anu dilaksanakeun 4 rakaat sameme asar ngalebur dunu bahu kana pirang-pirang dosana wala yu'aqabu bin nari maka moal disiksa dina neraka alaiha. Wa yahtamilul makna ghairu dzalik. Mana sakit itu berarti mananya? Dina riwayat rawahu Tabrani an Ibnu Umar qala al-Manawi nyarios Imam Manawi ma fi riwayatin lam tamassuhun naru. Yang sigan tadinya moal kakenaan ku api neraka. Wa fi hadzal hadis nadbun arbaun qoblal asri salat sunat 4 rakaat sameme asar wa alaihi asy-Syafi'i. Anu mendapatkan ieu teh nyaeta termasuk Imam Syafi'i anu ngalaksanakeun salat sunat 4 rakaat sameme asar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi raka'ataini qabla an yatakallama kata bata fi illiyina. Sing sajalma anu ngalaksanakeun salat ba'dal maghrib dina sabada maghrib raka'ataini kana 2 rakaat qabla an yatakallama dina samemeh yen nyarios itu si man ieu aya bisyai'in mutlaqon nyarios kana sesuatu secara mutlak macam ngomongna naon bae kitu atau aw bisyai'in min umuri dunya atau nyarios teh kana sesuatu tina perkara dunia tina urusan-urusan dunia. Karena saya lamehna can ngobrolkeun masalah-masalah dunia. Salat ba'diyah maghrib 2 rakaat kata bata maka nyatetkeun kana itu aya rakaatani ar-rakaatani kana itu 2 rakaat aya sawabahuma kana ganjaranana itu 2 rakaat teh fi illiyina di surga illiyin. Nanti ieu nu rawahu Ibnu Nasri an Ibni Umar di halaman 27 pangluhurna riwayat di Ibnu Nasir di Ibnu Umar man shalla sita rakaatin ba'dal maghrib anu ngalaksanakeun salat 6 rakaat sabada maghrib qabla an yatakallama kameh nyarios gufira lahu biha dihampura pikeun itu jama anu salat teh biha ku itu salat teh dunu ba khamsina sanatan kana pirang-pirang dosa khamsina sanatan 50 tahun. Wadalika teh kana salat anu 6 rakaat tadi teh salatul awabina nyaeta salat awabin teh disebut salat awabin. Salat awabina anu dilakukeun 6 rakaat. Namun ngalaksanakeun sia kitu sameme urang nyarios anu masalah dunia teh maka bakal dihampura dosa-dosana teh salila 50 tahun. Wa ihya ima bainal maghrib wal isya sareng ngahirup-hirup di antara maghrib jeung isya sunatan muakkadatan kana sunah-sunah muakkad.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya'i qabla an yatakallama fa ka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil harami ditambahna. Sing sajalma anu ngalaksanakeun salat kana 4 rakaat ba'dal isya'i dina ba'da isya. Qabla an yatakallama dina sameme nyarios yen nyarios. Fa ka'annama maka seolah-olah gampang maka seolah-olah adraka lailatal qadri eta manggihan kana lailatul qadar. Atawa wa fi lafdin dina hiji lapad mah maksudna hiji lapad teh jadi dina riwayat nu sajen mah sanes adraka lailatal qadri tapi faqad ahya lailatal qadri. Ai dieu mah fakaan nama adraka lailatal qadri dina lapad sajen mah faqad ahya lailatal qadri. Maka nyata tos ngahirup-hirup dina wengian lailatul qadar. Nah, sing sajalma anu ngalaksanakeun 4 rakaat sabada isya samemeh nyarios seolah-olah manehanana manggihan Lailatul Qadar atawa manehanana teh ngahirup-hirup ngalaksanakeun ibadah dina wengian Lailatul Qadar fil Masjidil Harami di Masjidil Haram. Waduh gitu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ba'dal isya'il akhirati. Rasul ngalaksanakeun salat sabada isya al akhirati anu diakhirkeun berarti nya salat isya. Arba'a rakaatin kana 4 rakaat summa yanamu. Summa yanama tuluy kulem. Jadi salat isya nu diakhirkeun rada akhir gitu. Pas gitu ngalaksanakeun salat sunatna teh 4 rakaat. Tos ngalaksanakeun salat 4 rakaat kakarek kanjeng Nabi kulem. Kaza fil Ihya sakumaha anu aya dina kitab Ihya. Qala sallallahu alaihi wasallam man shallat duha sinta asyarata rakaatin imanan wahtisaban. Sing sajalma anu ngalaksanakeun salat sunat duha sinta asyarata rakaatin kana 12 rakaat ya pikeun anu ngalaksanakeun salat duha na 12 rakaat imanan aya itiqad dan bihaqin imanan didadasaran ku kaimanan ka Gusti Allah nekatkeun kana kebenaran Gusti Allah wahtisaban ayat tolaban li ajrin minallahi taala nyata mengharapkan ganjaran ti Gusti Allah taala. Ihtisab teh kitu maknana. Jadi ihtisab teh ngaharepkeun ganjaran ti Allah hungkul teu ngarep-ngarep ti nu sejenna. Itu termasuk lamun salat duha ge ulah dilatana salat duha teh supaya menang duit 1 juta itu. Enggak sebenarnya orang ngarep-ngarepna ganjaran ti Gusti Allah na we terlepas ke Allah rek pasihan nama 1 juta 2 juta rek 100 juta terserah itunya. Nah, dasarna ngalaksanakeun salat duha 12 rakaat kalawan imanan wahtisaban kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Kataba maka nyatetkeun saallahu Allah lahu pikeun itu man sholat duha sinta asyarata rakaatan. Nyatetkeun teh alfa alfin sabaraha tuh alfa alfin teh 1000 berarti sabaraha 1000 teh 1000 1 juta berarti kan sejuta kahade ya wa ma anhu alfa alfi sayiatin ujung ngahapus ti itu man teh alfa alfi sayiatin karena 1 juta kagorengan tambahan keneh deui tah wa rafa'alahu alfa alfi darajatin ku Allah diangkat 1 juta deui tah derajat aya keneh deui wa banallahu lahu baitan fil jannah wa bana sareng ngabangun sa Allah lahu pikeun itu man baitan ka hiji rompok fil jannati di surga wa ghafarallahu lahu dunubahu kullaha wa
pogo paro sareng ngahampura sa Allah lahu pikeun itu man dunubahu kana pirang-pirang dosana kullaha tegesna sadayana. Wa fi riwayati at-Tirmidzi dina riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas bi isnadi dhaifin dina sanad anu dhaif mah kita aya di riwayat deui ngan dina sanad anu dhaif man shallat duha sinta asyrata rakaatan sing saja anu ngalaksanakeun salat duha kana 12 rakaat banallahu lahu qasran fil jannah bana maka ngabangun sa Allah lahu pikeun itu man qasran kana hiji istana atawa gedung atawa rompok fil jannati di surga min dahabin dijieuna teh tina emas bangunanna teh atau istana emas. Berarti ieu salah sahiji berarti lamun ieu mah Bapak ingetkeun ya baheula ajeun bejakeun ge lah meureun geus sugan ditarima. Di antara anu ngamotivasi Bapak keur baheula masantren pas maca ieu dina masalah salat duha teh muka baca teh berarti ti dieu hadis nangan haita mah maca terjemahan meureun asal maca hadisna itu dina keutamaan salat duha teh itu di antara ieu sama anu ngalaksanakeun salat duha 12 rakaat teh bakal dibangunkeun rompok. Baheula keleutik mah cita-citana sederhana. Bunga ye dipanggieunkeun rompok di surga ye. Urang salat we 12 rakaat salat duha geus boga imah di surga ye. Baheula kitu kapikiran di. Jadi dia berarti dasarna walaupun dhaif itu nya ternyata hadisnya. Eta ke harita ada Bapak kan sakolana SMP mah sakolana beurang di ditu mah. Jadi lamun isuk-isuk teh kan batur sakola Bapak mah tacan, sakolana tas lohor Bapak mah. Jadi intinya kan waktuna senggang. Ngaji jam 10 paling ge. Jam 10 teh ngaji gaganti anu sore. Ujung 10 ngajina teh datang mah. Di luar keumuman gitu. 12 rakaat Bapak ingetkeun ya harita. Sampai cungkat-cungkat 12 rakaat ya. Jangan motivasi dina ibadah mah teu naon. Urang dasarna teh nu dhaif ya. Urusan diterima mah kumaha Allah lah itu. Aduh eta teu apal ieu nah ieu na teh. Karena teh sairna si anu bisa teh baharna make bahar towil. Sok teh angan lah eta mah. Jeung ngahaleuangna urang. Bisa ngahaleuang. Setik deui lah zakat. Tapi 12 setengah 11 ya. Sesuai rasa gitu lah. Wallahu a'lam bishawab.